Oke, duit mungkin dicokot. Dicokot ku saha Dut maneh teh? Sia mah diberi duit sakitu kituna. Kusada itu lina mamang kurunyus mah. Matakan saya teh geura lawan kunaon? Cenah budak teh eleh-eleh teuing. Lawan sekali-kali mah geura Dudut maneh teh. Ripo wah hiji lawan dua mah. Kamu hiji lawan hiji mah daek lawan oge. Atuh kitu saya teh hiji lawan hiji madar jung ka itu galungan di ditu. Tapi bener teh maneh daek jeung barudak gelut. Kawa aku kumpul lah kawanina. Nah, siapa ku kumpul di dia aja aing, Bro. Baru udah gak make kacamata kok sama Mang Kurunyus. Kan kayak orang pegati dia jeung uanya, tungguan di dia. Barudak ka dia sia teh. Sia mah duit budak dicokot, betul ngan jajan. Bikeun eta kabeh kasih Dudut. Maneh teh hayoh we kuduaan. Tuh nya si Dudut mah tadi ditapang belikeun ka urang duaannya ga. Ayeuna kitu maneh mah dodoni. Ieu pang belikeun ku aing. Oh, yang si Dudut mah. Tong dedenya oge dodoni si eta mah. Jah, kumaha atuh? Meureun urang moal ngadahar jajanana. Ah leutik jajanan mah ku aing dibelikeun goceng ieu aya 15.000 deui. Tah. Tong kasar atuh sia teh kunaon cenah. Ku saha diajakeun kasar maneh. Ya Dut jajanan Dut. Sok kacamata wah yang kacamata Dudut. Nah Dut, aya kacamata maneh. Kacamata itu dipake ku barudak. Da ka dia kan kacamatana duanana buru. Tuh udah kitu, abang kena aya hodamna sia mah. Nah, ya atuh ya pake sia. Oh, yang si kahed mah tas ya kahed pake. Si Riet mah. Wah, keren tuh Dudut. Heuh Dut keren, jiga nu burung conge maneh teh. Geuleuh aing si Dudut. Ngaledek oge mah, nganggapna burung conge ka Dudut teh. Tuh nya cik aing ge naon nganggapna burung conge oge mah ka maneh teh. Mending kana jeung urang ulina. Oh, yang si kahed mah. Tuh ga cik aing ge aman pan. Duit 15.000 aman, jajanan aman. Oh nya ja, kacamata aman beunang ja. Beres geura kahed ulina jeung aing duaan sateu ulah jeung waogi. Tah hangga kuli jeung maraneh mah ningang karipuh wae. Kahed kuli. Emang dosa ngajak kuli naon? Kahed jeung si Ija. Ja bener kan tadi maneh ngomong teh. Diajar gara ngomong teh seung ceureuh sia teh. Bolon. Tuh, yang siapa? Ya, dasar burung conge. Sia na burung conge mah. Naon sia? Eta dia teu burung conge mah. Oh.